Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana bistajin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil thaqalain. Salatan wa salaman daimain mutalazimain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haramain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus syarifain. Amma ba'du. Dipayun ngaturkeun hormat sembah takdim kasadayana nu sabirawuh pamoget istri sepuh miwahanom babakuna kadua keluarga sepuhna panganten pamoget sareng keluarga di sepuh panganten istri pemirsa dengan anu sepuhan di majelis masjid madrasah lembaga pendidikan Budi Anggo acara bapak petugas di kantor urusan agama sedaya para tetamu undangan hormatin sempoin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajida nanjur kenana kana nikah malihan istri atau nabi lalaki anu ngahajakeun huntarabi rumah tangga padahal aya nu kersalu diajak rumah tangga upami lalaki aya istri nu kersalunan mun istri aya lalaki nu mileuheun kenana tapi teu dimanfaatkeun nanggung harti dugi ka maot teu nikah lamun alasan teu nikah teh li khaufil ala sieun fakir sieun miskin sieun samsara sieun teu tiasa usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam moal ngangkeun umat kajal nu kitu nu teu rabi nu teu rumah tangga dugi ka wafat padahal kesempatan ke rumah tangga aya istri lalaki nu turun diajak rumah tangga nage aya tapi karena pertimbangan ekonomi sieun miskin teh sieun fakir teh sieun teu bisa usaha teh sieun lara balangsak rumah tanggana eta teu tiasa dianggo dijantenkeun alasan malah Rasul di akhirat ku kami eta jalma moal kenging ditulung ti Nabi moal kenging syafaat ti Kanjeng Nabi. Rasul moal ngangkeun umat kajalmi nu hirupna teu rumah tangga. Ayeuna ieu panganten parantos resmi janten suami istri terus jadi salah izin pamajikan berarti hidup duaan kaasup manusia anu siap ngahirup suburkeun sunnah Rasul. Memang ai sunnah Nabi teu seueur
tapi di antara sunnah Nabi anu ditonjolkeun ku anjeunna anu dijalikeun jaminan moal kenging syafaat di anjeunna jeung moal di aku umat urusan rarabi urusan rumah tangga. Sadaya Nabi sadaya Rasul tina jumlah 124.000 Nabi, tina jumlah 313 Rasul, mung aya hiji Nabi Rasul nikah sampai ka ayeuna Nabi Isa alaihi salam. Berarti 123.888 Nabi sadayana kawin, sadayana rarabi, sadayana rumah tangga, sadayana berkeluarga, kecuali Nabi Isa eta oge sanes moal nikah, tapi karena situasi kondisi waktu harita Nabi Isa teu aya kesempatan kanggo nikah, margi situasina sangat henteu memungkinkan. Upami ibu bapak uningan tikawit Nabi Isa alaihi salam resmi ku Allah diangkat Nabi, diangkat Rasul, situasi memanas dugi ka Nabi Isa teripasian kesempatan hidup masyarakat, pemerintah, rakyat di kota, di kampung, tukang dagang, tukang tani, tos tenang aparat pemerintah mah menyeru ngegero supaya rakyat bersatu rame-rame melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Lamun Nabi Isa tenarima disebut putra Allah, anak Allah. Selama Nabi Isa mengaku jadi Nabi Rasul sanes sebagai anak Allah, negara jeung rakyat menyeru supaya melakukan penganiayaan sampai pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Karena tekanan politik nu luar biasa, maka Allah ngangkat Nabi Isa di bumi ka langit kaopat. Dina Quran aya kalimat anu singkat barrofa'ahullah, anu tilinduna aya ayat wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kaselangku ayat anu sanes ujungna barrofa'ahullah, ku Allah Nabi Isa diangkat ka langit anu numutkeun keterangan agama. Nabi Isa ayeuna masih hirup, masih jumeneng, aya di samain dunia di langit kaopat, malah dianggo ciri engke Nabi Isa bakal lumungsur deui ka ieu bumi, di mana alam dunia terus mendekati masa kiamat, tepatna dina tahun kaopat sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Upami dihitung perjalanan hidup di dunia sabada Kangjeng Nabi pupus mung genep masa kahiji masa taimiyah, masa kedua masa kepemimpinan Imam Mahdi, masa katilu masa mahabukna Masih Dajjal, masa kaopat masa turunna Nabi Isa di langit ka ieu bumi, masa kalima masa Ya'juj wal Ma'juj, masa nu kagenep masakna diangkatna sadaya tulisan Al-Quran sareng hadis, sadaya kitab fikih, kitab tasawuf, kitab tauhid bakal diangkat ku Allah ka langit satu waktu
bakal kehilangan tulisan huruf Al-Quran. Jaga mah dimana tos menjelang hari kiamat Quran teh moal aya di dunia tulisan nu nyesakan tun kertas wungkul sadaya hadis kitab hadis moal ayat tulisan hadis sadaya kitab fikih moal ayat tulisanana moal ayat kitab atau Quran atau hadis kitab fikih kitab tauhid kitab tasawuf kecuali sadayana ku Allah diangkat ke langit disebut nage tahun rohul Quran ila sama. Jadi bertalian sareng Nabi Isa tenikah lain berarti Nabi Isa moal gaduh rencana kanggo rumah tangga sanes berarti Nabi Isa tengah indahkeun perintah Allah tentang nikah tapi karena tekanan politik nu bertubi-tubi ancaman masyarakat pemerintah negara nu mengancam nyawa Nabi Isa alaihissalam sanes mengukur setahun sebulan tapi sepanjang hayat Nabi Isa dicecah siang wengi tiap detik teu aya kesempatan Nabi Isa keur menyelamatkan diri maka ku Allah diangkat ke langit nuju bujangan kene hari di langit pada awewe tetap Nabi Isa tenikah. Makanya dina ajaran Islam teu bisa dianggap standar ukuran soal Nabi Isa tenikah teu bisa dipakai alasan ku umat Kangjeng Nabi kanggo teu ngalaksanakeun rumah tangga. Ibu bapak sadayana selain rumah tangga teh ciri jelema anu mahabbah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupa-rupa hikmah nu terjadi kebaikan kasayang kauntungan hidup kamu jalma anu ngalaksanakeun rumah tangga di antarana hiji Allah bakal nikalkeun ganjaran ibadahna Allah bakal naikkeun martabat derajatna jelema nu rumah tangga mah luhur kobarakna jelema nu rumah tangga mah ageng pahala ibadahna salat wae salat 2 rakaat dilakukan salat sunat naon baik salat sunatna lamun nu salat sunatna lalaki atau istri nu ke rumah tangga itu jauh langkung sae tibatan salat sunat 70 rakaat di Molego 2 rakaat salat sunat nu dilakukan ku istri lalaki di rumah tangga itu jauh langkung sae tibatan 70 rakaat tinu azab hari azab teh rapi di rumah tangga 2 berbanding 70 ieu perbedaan anu sangat telak didawukeun dina hadis Bukhari Muslim rakaatan minal mutazawwiji afdalu min 70 rakaatan minal azab 2 rakaat lebih berharga 2 rakaat lebih mahal 2 rakaat langkung utama jeung langkung sae tibatan sholat sunat 70 rakaat tapi bari henteu rumah tangga makanan nurarabi mah dedek ibadah beda jeung lalaki istri nu lalengoh eta marek lengoh saumur-umur berarti teu kawin-kawin atawa lengoh deui lengoh deui mah tadina rumah tangga ngan pepegatan atawa maot pernah rumah tangga mah ngan ayeuna pisah atawa maot salah sahijina nah maot salakina atawa napi maot istrina nu hirup mun lalaki statusna duda mun istri statusna rana
bari aya kesempatan keur nikah deui sanggeus pisah rumah tangga tina rumah tangga nu mimiti alasan naon bae supaya ningali urang menyusun lamun awewe salakina maot menjarkan teh karunya ke almarhum itu nama sigarek Satya geus perjanjian sehidup semati mun ditinggalkeun maot ku salaki moal kawin deui ka lalaki nu sejen sabab di akhirat mun kawin deui teh bisi teu papangih jeung salaki nu mimiti padahal hirup ti nol rumah tangga mah jeung lalaki nu kahiji. Ieu estimasi nu salah pemikiran nu teu bener pandangan atau pendapat nu teu sejalan sareng tuntunan syariat ajaran Islam sabab lamun rana kawin deui bakal papisah jeung salaki nu mimiti moal ge istri Kanjeng Nabi karawi ini istri Rasul ogenan rana lolobana da Kanjeng Nabi manikah kaparawan mamung sakali-kalina ka Siti Aisyah wungkul sadaya istri Kanjeng Nabi salian ti Siti Aisyah radhiyallahu anha statusna sadayana ge rana makanya Nabi menikah teh 11 kali nikah nu kahiji nikah nu kadua mah teu nyandu tikawin nikah nu katilu dugi kanu nikah ka 11 kali mah dicandu jumlah istri Nabi salapan teh ngitung nu dicandungna wungkul tikawin nikah ka Siti Aisyah berarti 10 istri Kanjeng Nabi statusna tadi rana mun bener awewe rana ulah kawin deui pedah geus maot jeung salaki nu mimiti moal ibu Kanjeng Nabi dianjurkeun deui buktina ku Nabi dicontohan Rasul mangaja nikah teh karana jadi hikmah nikah nu kahiji Allah naikkeun martabat derajat ibadah manusia ulah loba perhitungan soal ekonomi mending sing alus sangka bae sabab manusia boga rencana boga kahayang boga hitungan Allah ge gaduh katentuan dina hadits qudsi Allah ngadawu ya abdi ay ya bani Adam Bidawu Allah dina hadis kursi ya bani Adam aya oge anu matan hadisna awalna ya abdi anta turidu wa ana uridu wa la yakunu illa ma uridu fa in sallamtani fima uridu a'taituka fima turidu wa illam tusallimli fima uridu a'abtuka fima turidu wala yakunu illa ma uridu ai saliwat mah ukur uridu jeung turidu padahal maksudna beda sebab Allah manusia boga hitungan manusia boga rencana manusia boga kahayang manusia boga pilihan manusia sok kasar usaha manusia punya rencana tapi kami boga ketentuan moal aya nu jadi urusan ekonomi urusan jodoh urusan hirup jeung maut urusan cicing orang bakal loba cicing di mana kehirup di dunia sanajan manusia boga rencana tiger lengoh mula geus nalor mah ingin imah teh di dinya
malah inung bapana geus disiapkeun tiker budak umur sekolah SD ge geus dibejaan yen taneuh nu eta manjang imah anak nomor sakitu. Itu hanya hitungan rencana dan kemauan, tetapi kenyataannya wala yakunu illa ma urid. Cicing urang hirup di mana, ekonomi urang seperti kumaha, nasib rumah tangga urang teh nah bunga atau susah, kaya atau miskin, nasib ekonomi urang maju atau mundur, panjang umur atau pondok umur. Wala yakunu illa ma uridu. Kami menentukan nasib seseorang, termasuk jodoh dan termasuk ekonominya, diperkuat kudawuhan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mustahil makhluk hidup sepanjang makhluk Allah termasuk manusia ku Allah masih kena diberi kesempatan hidup, mustahil lepas tina rizkina jeung lepas tina milikna. Rizki jeung umur bagus menang nyeteokeun geus menang masangkeun. Lamun Allah ka urang masihan umur 50 tahun, ta rizkina teh 50 tahun geus dipas. Lamun orang hirupna ku Allah dipasihan umur 70 tahun, Allah masihan rizkina ogena 70 tahun. 70 tahun leuwih sapoe umurna teh, rizkina ogena 70 tahun langkung sapoe. Mustahil aya jelema maot rizkina nyesa keneh. Mustahil aya jelema hirup rizkina kaburu seek manten moal geus disiapkeun. Maka Rasulullah tetep nganjurkeun ka lalaki ka istri, pilih hidup rumah tangga keur naikeun derajat ibadah. Ulah loba perhitungan soal ekonomi, da masing manusia duktina tak usaha hulu jadi suku jadi hulu ge nu bakal berlaku anu real, nu nyata, nu kealaman, fakta kehidupan manusia. Eta teh fakta hukum nasib takdir nu geus ditetepkeun ku Allah Ta'ala. Nu matak lamun hirup berhadapan jeung takdir nu teu akur jeung kahayang diri, lamun urang hirup aya takdir nu tumiba nu teu akur jeung kahayang hate, baik dina urusan ekonomi, urusan jodoh, komo urusan kecelakaan. Lamun orang meyakini bahwa itu adalah keputusan Allah, takdir Allah, komo nu geus terjadi, Allah lebih hade menyerahkeun diri anjeun ka kami. Jalma anu penuh tawakal, kepercayaan diri bahwa hirup hurip kabeh ditentukeun ku Allah. Luhur handapna nasib manusia ditentukeun ku Allah. Loba jeung saeutikna milik rezeki manusia ditentukeun ku Allah. Gede leutikna kamanfaatan hirup ditentukeun ku Allah. Sukses usaha jeung gagal usaha ditentukeun ku Allah. Sehingga ketika berhadapan dengan takdir nu teu akur jeung kahayang diri, saur Allah mun maneh menyerahkan diri ka Allah dina urusan nu ditentukeun ku Allah, aqaitu fima turid, kami Allah bakal mikeun, bakal merek ka anjeun, bakal mikeun ka eta jalma naon bae nu kusilaing dipihayang, naon bae nu kumaneh dipibutuh, naon bae nu kumaneh dipikaresep. Aqaitu fi maturid, sagala rencana ku Allah bakal dibikeun. Jadi kata kuncina lamun hirup hayang rumah tangga tenang, lamun hirup hayang ekonomi mapan, pastikeun hirup sumerah ka Allah sepenuh hati.
Saterusna Allah ngadau wa illam tusallim li fi ma uridu, lamun maneh manusia teu menyerahkeun diri ka kami maksa we hirup teh hayang kumaha karep. Mun dina kasab usaha da rencana ge hayang kaya hayang bunhat, belaan teu berjamaah teu ngaji, malah imah anak pamajikan ditinggalkeun usaha lagi ini isuk balik maghrib sakapun meduk hulu pat sholat usaha teh kata ibadah dah hatena hayang jadi jalma kaya hayang loba disangka namerenan lamun capek usaha lamun capek kasab teh dipastikeun bakal kaya raya lain dan menentukan ekonomi urang mah anger Allah, malah lamun jalma teu marima kana katentuan Allah diuji ku fakir, diuji ku miskin, diuji ku gering, termasuk bisi aya anu jodohna teu sakahayang. Supaya geuning budak nu dioprokeun ku indung bapana bari dirina kurang resep. Tapi geus kawinna berarti takdir Allah berjalan. Ari geus na terjadi rek bogoh rek teu bogoh, mending narimakeun we. Oh itu bener jodoh ti Allah. Henteu ari bogoh mah, henteu resep mah da teu direncanakeun. Man itu geus kawin berarti dipastikeun ku Allah jodohna. Berserah apa itu kapimaturi kahayangan urusan hirup, urusan ekonomi, urusan tabungan pasti bakal datang. Ku Allah bakal diasongkeun. Ngan lamun sabalikna belah kahayang hate makieu ari Allah mere nasibna kitu. Remen urang hirup nya hareupan takdir nu teu akur jeung kahayang diri dari gering jeung susah celaka malain kahayang ngan katentuan Allah. Nek teu narima hatena teu berserah sepenuhna. So Allah abtuka fi ma turidu wala yakunu illa ma urid. Ulah kaget lamun hirup capek hati, moal aya ketenangan, moal aya ketentraman, lain ukur sakadar bingung jeung susah, hirup bakal ngetek semplek nincak semplak. Kitu salah kieu lain, bari anger nu berjalan nu berlaku nu bukti mah katentuan Allah, kepastian Allah, takdir Allah, lain kahayang diri, lain rencana diri. Mata hidup doaan karena ini yang kau ujang hirap deh jenengan carogena Agus kesana singkatan agak gundur sedikit sana. Agus mantu gulurnya rambut pondok sote pada di akadan rekamin tani itu jahat sampo. Agus mah bahasa Sunda kata ganti tina ujang tergantung kebiasaan daerahnya. Aya nu nyaah kolot ka anak teh nyebutna Agus, aya anu bakat nyaah nyebutna ence ka anak. Lamun lalaki aya nu bakat nyaah nyebutna Asep, aya anu bakat nyaah ka anak nyebutna ence. Tuh di Sumedang kan itu mah tepati kapake ujang Asep teh nu berlagu teh ence, malah baheula mah elu mun manggil teh kolot teh lu ngaranna mah pada Samsudin dipanggil nama elu, anakna ngaranna Abdurrahman dipanggilna ence. Ieu Agus jeung Nani ngani pacat teu hidup belajar, Nani ogenan mondok sanajan teu kaasup jelema pinter tapi insyaallah moal kaasup jelema bodoh. Menang diajar babanung kuping, menang diajar ngaji, diajar akatas laki muda nepi ka ayeuna lagi, diajar ngadewasakeun hate. Agus jeung Nani kudu sing yakin cek hate ieu jodoh teh minallah, lain kabeneran. Sakitu juta tahun memeh Agus jeung Nani gumelar lahir ka dunia, harita emak bapak ge bujangan keneh parawan keneh ngan pedah urang taratu angtoong, padahal di Lauh Mahfuz mah geus ditulis yen Agus teh jodohna bakal ka Nani.
di pasantren masuk disebut nanangan juga kumaha mimitina. Kusabab jodoh maminallah bari eus aya nama akadna oge lain beureum lain paminten tapi fakta yen Agus geus jadi salakina nani ayeuna geus jadi pamajikan Agus supaya hidup hireup pangih jeung luna supaya hidup pangih jeung kebahagiaan utama pisan ketenangan hidup da boro-boro sangsara ya musim hujan boga mobil alus bari ngajajar loba imah 10 tingkat bakeli duit dan nepi ka geus hese ngitung can puguh jadi jaminan hati tenang jeung tentrem dan duit mah dunia mah pangkat jabatan mah sanes bae jaminan ketenangan. Ning kamari diberitakeun na televisi kepala kantor komunikasi kepresidenan mengundurkan diri padahal eta teh jabatan rebutan gaji naogeuna langkung di 250 juta sabulan sok sahaja lamun hayang kalengitan duit 250 juta 4 bulan geus 1 miliar 10 bulan geus 2 miliar satengah satahun boga gajina 3 miliar ayeuna memundurkan diri orang bisa nebak karena tidak ada ketenangan terjadi kisruh di internal kantor komunikasi kepresidenan bakat mahal ketenangan padahal upahna gede kursi nabasa jabatanana sajajar dengan menteri tapi kusabab ketenangan hati ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada uang 250 juta per bulan. Naon boga duit loba ari hate unggal sare mimpi dihakan mau rek naon gaji gede tapi pamajikan nyarewe bae atawa teh yang harus ngabulaan ekonomi na mah lancar ngan akhlak na pamajikan goreng baketut manyun wetar ngomong tar ngabulaan moal tenang moal ya maka hidup memening kene hidup lu tenang bari segala boga ngan lamun pilihan anak hiji antara dua ada sekak ster aya tenang tapi miskin kaya tapi tidak ada ketenangan pilih hiji pilih hidup tenang sebab tenang bakal melahirkan kesenangan dan ketenangan dua-duanya itu tanda manusia nokengin kariduan Allah Ta'ala mustahil manusia mengenang beban Allah hidupnya ya ketenangan walai sikus nutut mereka Allah kajian Agus awak leutik lahir di keluarga sederhana ibu ramah hidup mertua hidup teu kaasup jelema nu dikitu ku batur sabab ngaji teningali daftar orang kaya nomor 3 se-Indonesia terkaya indung Bapak Agus eueuh catatan urang mah hidup sederhana keun bae masih teu hidup di juru brodi pantong malaya di tengah imah oge asal Allah memberi ketenangan dengan sendirinya Allah bakal mengalir memberikan kebahagiaan memberikan ketenangan rezeki mah anger nu dihitung nu kurang dipika butuh boro-boro nu eueuh nu aya geus jadi milik di imah teu jadi rezeki urang mah nu ngadahar masalah da aya rezeki tuangan mah sakur dahareun nu asup liwat kana geunggeuh urang eta mah rezeki aya nu ngampar di gudang di leuit mah pare boga sawah lega eta mah lain rezeki milik kecuali lamun rezeki itu berbentuk makanan tapi Allah memberikan ketenangan eta bae cekeleun hidup na rumah tangga kudu silih asuh silih asih ulah ngagaranggang ngarabi nani geus boga salaki ulah teh pikiran lalaki mesin Agus geus geus boga nani ayeuna garwa hidup tong teh mikiran awewe mesin pek lumpang babarengan hirup kudu boga planning
hirup boga rencana daku Allah beri kita sangaja kepastian takdir menyata mah pilihan Allah Ta'ala supaya hirup ulah capek hati, supaya hirup ulah kalangsu sangkan hirup salamina aya dina ketenangan jiwa dadasaran hirup mah yen naon bae nu aya nu karandapan nu teu terjadi urusan jodoh, urusan milik, urusan kehidupan kudu diyakini ku hati ieu keputusan Allah. Tugas Agus jenani ngayakinkeun jeung narimakeun bahwa hirup dionder taktis ku Allah Ta'ala. Pahala ibadah bakal naik. Nu kadua, nu terakhir bisi ka bujing batur seueur. Ari nu mawa watak boga dina dunia, nu mawa watak beunghar teh ti awewe lain ti lalaki. Mata lamun akang ayeuna hirup sangsara wae usaha geus maksimal tapi susah we daek teh pamajikan nu teu berkah tamahan we hiji deui demi stabilitas ekonomi ieu mah sok mina hadis tauhid tazawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal. Itu mata hadisnya jelas. Hei lalaki saudara marani kudu kawin sok ka awewe fa innahunna yatina bil mal saestuna make ada waktu taukid supaya jelema yakin saestuna awewe adalah makhluk ciptaan Allah nu jadi penyebab jalan datangna milik harta kekayaan. Lamun cekak teh alhamdulillah abdi mah gaduh bojo hiji ge mobil boga motor boga cacak hiji geus boga mobil komo mun dua mun boga kareta api. Jadi watak beunghar mah ayana di awewe. Mata kamu urang geus rumah tangga aya ketenangan aya kaboga Ismahilah yang tuan leut mah ulah sakayang ganti da ganti pamajikan mah bisi beda wisit ya muncul bahasa Cina mah hitung-hitungan aya nu hoki aya nu teu hoki bahasa kafir eta mah hoki teh ari cek bahasa Islam lain kitu lamun urang rumah tangga ku Allah dibere kaboga ciri eta jodoh teh jodoh berkah abdi mah setuju keneh nama jeung tibatan kudu ganti pamajikan. Ari namahan pamajikan mah logika kieu kan hiji nama pakaya nama pamajikan teh bakal nama deui lamun urang ayeuna boga pamajikan hiji tiap dahar nyesa beas teh saseno lamun ieu tapi lamun boga dua pamajikan mah nyesa beas teh jadi dua seno lamun boga pamajikan hiji nyesa sangu nyesa dahar wareg teh sangwa boga pamajikan dua mah jadi dua huak henteu jadi ludes henteu jadi dua huak. Logika eta mah berjalan, tapi kan logika manusia mah kudu dibatasi ku iman. Logika manusia kudu dibatasi ku keyakinan. Sabab satu kata hirup urip mutlak Allah mengatur, Allah mengatur taktis, teu bisa sakahayang hade. Ari geus rumah tangga. Akang ge sepuhna ibu naramana abdi teu terangnya. Kakak ibu ramana Agus nembe pagi ayeuna jeung bapak nanani ge jalan pemenang kan dari abdina tekari jeung akang tekari di motor jarang akang ka pasantren organik cacak budak ke masantren akang geus hese papangi ya dia komo budak na kawin saya bukti dia we papangi tapi bios eta teh ge memalunya karena orang sibuk bersil anggota DPR eta dapur anggota ribu namun kaos akan boleh hidup teh yang tuang cekal kamu cekal sanajan itu si bapakku waktu membuka duit teh miliaran paling gampil teh sekali datang 30 miliar geuning ayeuna keur usum bejana nah urang mah boro-boro samiliar wios kan da anger sebenarnya kalau mau hisabun kalah riweuh
eta teh ciri pasangan akang istri akang teh geus mawa kana kebahagiaan. Lamun akang gentos we istri akang ditalak bari geus pakopolo tuluy neneangan deui nu rek nu kumaha deui can puguh akang rek leuwih boga batang nu ayeuna fa innahunna yatina bil ma simpuri dari Purbojo di Bandung pun anak mariu abdi mah hirup sakieu teh kurang di 70.000. Agus tadi mas kali menang emas sabaraha 10 gram makan emas enak mahal kali 1 juta wae ge 10 juta. Lamun emas kali 1,5 juta 15 juta. Lamun murah-murah we emas 800.000 geus 10 kali 800 geus 8 juta. Abdi mah namas kawinan ka Purbojo 60 ribu 600 rupiah teu 67.000 aja komo 100.000 kaji mah ngamas kawinan ka Purbojo 60 ribu mun ku duit 10 ribuan 10 genep lamar duit 10 ribuan tambah receh 600 rupiah kacida murah naogenan ai produksi anak boga salapan dipake hampir unggal poe eta murah anggeus mahal mas kawin hanan kaboga sakitu kali teh kaboga baheula mas kawinan da sangsara tapi tahajud bilik mah kali ekonomi apa tara kurang dahar teu kurang pake kendaraan gunta ganti boga kuning sagolnya ngomong ke badan kieu hareupeun ngomong teh alus ieu mah keur ngagedean hate kurang jadi ngomong boga mobil kokalatan nampak leuwih ti 10 mah boga mobil teh leuwih ti 20 malahan leuwih ti 30 deui gula-gula padahal baheula kali kunaon haji mas kami ukur 20 ribu dah koma tadi nama 20 ribu mas kami itu perjanjian di waktu daftar mah mas kami terek 20 ribu 600 rupiah ke 7.000 aja ngan kuwa aja mana kual malu saletik teh jenah ai 20 ribu teh cinta paur kana aya Quran tambahan aja aku 60 deui jadi 20 ribu 600 miskin fakir tuh kaboga duit tapi dijalani hidup teh kaji rumah tangga di KPI 42 tahun kurang sebulan kaukur kawin teh tanggal 22 Mei tahun 84 poe Kamis tanggal 15 bulan Syaban ingat abdi mah kawin teh Januari, Februari, Maret, April, ayeuna Mei tanggal 1 jadi 22 poe di ayeuna berarti rumah tangga abdi pas leuwih sapoe teh kurang sapoe dugi ka tanggal 22 Mei bulan ieu abdi rarabi rumah tangga 42 tahun tanya bulan ku Agus ge 42 tahun kalau kamikiran hayang boga mobil Toronton ulah waka hayang boga mobil Pajero, Fortuner, Innova, Ribbon, daguan mereka deket na 40 tahun dan imam mengukuran kanji dan kanji boga sate aja boga malah boga bangsa nama boga nama mereka juga insya Allah sebulan-bulan tapi lu diobrolkan ke Agus teh lu diobrolkan ke kanji dulu kanji mah tiba-tiba lagi antara aduk-adukan hati mikiran Allah kan terminta ke Allah berjalan Gusti yang bung hayang sudah cukup baik pas-pasan oke pas butuh duit 10 juta ya kita karena pas-pasan pas butuh 100 juta ya pas butuh 500 juta ya pas butuh 1 miliar ya pas ngabangun biayanya ya kita karena pas-pasan jadi menikah hidup pas-pasan pas butuh pas aya pas penting pas jadi baik
tong teh nenengan buka kabukan loro kege kalau disodorkan dia ngan tercukup ku eta aya hiji deui sing hormat ka emak sing hormat ka bapa kajin boga indung bapa ku batur teu diitung da miskin da fakir jaba bodoh dana nikmat jeung Agus puguh nu nganung puguh nu ngayuga teunana satungtung anak dengan nyeri ka indung bapaknya salila anak ngahormatkan jadi ibu rama salila anak bisa ngejaga perasaan hati indung bapaknya omat temenang indung bapak ngecelak cikanon nyeri ku anak pantang ibu rama hidup kudu ngecelak cikanon kapilaraan ku anak rek ku omongna rek ku kalakuanana sebab anak nu milaraan hate indung bapakna nu nganyirikeun indung bapakna ditambah jeung tarana doakeun istighfaran kasalahan indung bapana pasti hirupna bakal lalak hirupna pasti bakal balangsa hirupna pasti bakal loba susah tarkud doa lil walidaini yurisul faqra anak nu tarana doakeun ka indung bapana bakal diwaris hirupna fakir diwaris hirupna miskin diwaris hirupna susah diwaris hirupna sangsara balangsa kajeng boga indung bapa miskin indung bapa bodoh da indung hidup bapa hidup kudu diagungkeun ditaklimkeun dihormati mun liwat kudu rengkuh dongkol mun ngobrol saharapeun tarikna suara maju bapa dimana rek bicil ti imah kajeng deukeut rek nyapa ka marawae tong waniana ieu ti imah samemeh minta doa ka indung memeh doa ka bapa cium panangan indung bapa reka kebon reka sawah rek nyaba rek kasar reka pasar reka marawae salilana mun indung bapa aya pastikeun dianterkeun ku doa mak dianterkeun ku doa bapa pasti berkah ulah kapaksa ku omongan ka haji tapi Agus kudu kaluar tina hati saneban ieu ribut tegas Agus hari mamah Agus na kan tidak mau tapi ente pepegatan dari bapak oh pira kongkol tidak ada boleh kaya hari ini bapak Agus mama hari bapak Agus na ulah terus mawat hari ini aku musim ini kena belum tidak mang pikir atau tidak mang awal oke alit ge Agus mah ku ece jeung ku akang bener paingan dina Quran aya walidain aya wali nu ngurus ngagedekeun urang disebut wali nu ngayugakeun jeung nu ngalahirkeun urang disebut walidain indung bapa nuhun abdi diwartosan bebeujeuh Agus ulah nganggap muslimin lamun Agus dididik diwuruk dipapatahan diparaban dipakaian kumamang kunini berarti wali na Islam tengah beda-bedakeun antara indung bapa teges jeung wali boro-boro aya pakai nasab turunan puguh jeung mang mapanca kakina dulurna bapa atau lurang mah sanajan dengan hasil teu alang teu ujur teu apal imah barekna komo ieu mah nasabna jelas lamun urang ngarasa dipiara diurus dibiayaan dipakaian dijejelkeun jeung kawin-kawin ieu teh indung Agus ieu bapak Agus teh jadi Agus mah boga indung dua boga bapak dua tamah we ku ibu ramang mertua geus jadi tilu tamah we jeung Imam Ghazali indung bapak teh guru ngaji jadi boga indung teh opat boga bapak teh opat Agus mah batur mah boga indung bapak teh tilu indung bapak teges indung bapak metoha indung bapak guru ngaji
Agus menjadi obat karena jeung ka hidup ka Agus sakecap doa indung hidup ngurus hidup jeung sakecap doa bapa hidup paman hidup leuwih seukeut tibatan silet leuwih mahal tibatan kendaraan mewah. Agus sasadu mentah murah sabab doa aranjeunna kacida pisan ku Allah diperhatoskeun nani komo da indung teges bapa teges cium panangan indung nani cium panangan bapa nani sakitu puluh tahun hidup dikakanun ku indung nani fungsi 8 bulan ngaheurinan patuangan menjadi indung mak teu meunah dahar teu meunah sare iga naragas tanding gampang awak ruksak sabotkeun nakanungan basa mamah nalahirkeun nani meh maot meh hirup sabaraha puluh urat nasapa teu nyambung deui nepi ka ayeuna mun nani apa pengorbanan indung nepi ka lebah dinya sabaraha puluh urat anu pegat urut ngaheujeunkeun nani 2 tahun nani nyadap cisusun jadi indung bapa nani ti hothak buburuh nakak muna buburuh moret teu gengsi buburuh ngaduk teu gengsi kuli bangunan teu ngarasa elak lain kemikiran pribadi bapa bisi anak teu dahar bisi anak teu make bisi anak bodoh bisi anak hina bisi anak teu boga pangarti bapa berkorban nu teu kaduga dipaksakeun bakating hayang boga anak awewe nu soleh hayang boga anak lalaki nu soleh sok nani turun tina kursi si tepu buka senang di situ jadi tong pake senang sok nani nangku cium panangan mah hidup si tepu Agus bisa mula cepun panangan wajah tepun tak-takna ulah kapaksa sing kaluar tina ati sanabari pok Agus jeung nani nyarita mun kanu gaji masih sok kumaha biasa manggil ka ieu teh mama, emak, emi atawa saja hapunten sadaya kahilatan kalepatan abdi abdi teu tiasa nyata ngabinci kana kasayang mama abdi teu sanaos kumaha di sakolakeun di pesantren teh lumaos sakapun masuk ngabangkang kasepuh teh dili mamah ku abdi karaos kapilaran ku bahasa abdi ku kalakuan abdi dana ieu abdi dongkap ka mamah hapunten ti kawit abdi dikandung dugi ka dinten ieu sadaya kalepatan abdi ka mamah nyuhunkeun dihapunten sabab moal berkah hirup abdi moal manfaat ilmu abdi ujung-ujung ilmu namun salati sanaos ilmu seueur teu didoakeun ku indung didoakeun ku mama hirup bakal penak jeung tugenah hirup bakal lara balangsa jadi sampah nu masyarakat hapunten ku mama kalepatan abdi insyaallah upami abdi ku Gusti dipaparinaya kadalu abdi hoyong melang tarima karena kasayang bapa di mama ya Allah muliakeun indung bapa abdi panjangkeun yuswa aran benu paparin katenangan manah sapapaosna mugi-mugi pun biang pun bapa nu ngurus abdi mugi kanyaha abdi ngagedekeun abdi ku Gusti dimuliakeun sapapaosna Allah ngagampilkeun diri rezeki aranjeunna amin ya rabbal alamin ku eceul cium taar budak nani cekat saleuti ku eceul cium taar karetekeun cium-cium ku eceul sok
kuma terang dicium ke anak tadi gitu sok nama doa sih saya mudah-mudahan anak abdi mulia derajatna di akhirat berkah rumah tangganya paparinan nasib tanu saya di dunia dugi ke akhirat amin ya rabbal alamin. Agus ngageser ka itu ka bapa ka emang anu urus arus dileuteup sok ngageser ka dieu ka bapa cium pananganan sing alus ku akan cepeng tak-takna sabelah sok nani ngobrol bapa abdi hapunten seueur kalepatan keluputan teu aya kasayan abdi mah kalopat teh nu aya teh mung awon wungkul lepat wungkul hapunten sadaya kahilapan abdi mugia bapa ku Allah dipaparin panjang yuswa bari sehat lahir dipaparin jembar milik sareng rezeki dicabut kabingung kasusahna sing janten jalmi anu kenging kabinah sapapaosna hapunten kahilapan abdi hapunten sadaya dosa-dosa abdi akang da urang mah kolot jarian anak dihampura ku akang boro-boro hidup menta hampura ka bapa sanajan teu menta hampura di bapa geus leuwih tihalan hampura bisi aya kahayang teu kacumpongan da ukur bapa mah sakikir ku hidup katingali lain jalma sagala nyampak lain jalma sagala boga bisi kawin teu kawas batur mak jeung bapa lain teu hayang ngabungahkeun anak ngan kaboga mah sakikir hampura juk bapa didoakeun moga-moga hidup masing bunga keun we bapa nu susah anak masing mangih kabunga jeung sing pangih jeung kabahagiaan dunia akhirat amin ya rabbal alamin. Cium ku akang taarna cium taarna sok doakeun anterkeun budak robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama amin ya rabbal alamin. Sok nani nangtung Agus ge nangtung ayeuna mah munjungan teh ka ibu rama mertua kan ieu nani ka ditu ka ibu rama mertua cicing di tengah-tengah sok tengah-tengah antara bapa jeung mama ku akang ku cepeng kuluan tak-tak mah sabeula sewa sok nani sarua jodoh pati bagja cilaka kahoyong maka baca gaduh minantu teh nuluwih tibatan ieu sagalana hayang mah boga anak menantu teh nu beunghar nu pinter nu kasep nu sagala boga nu soleh tapi dina kanyataan sakikir sing tumampi sing tumarima da jodoh mah katang Tuhan Allah husnudon we sae moal ge ku Allah dijodohkeun kecuali Allah bakal masihan kasayang boga buat menaikkan martabat derajat takang becet kedah gaduh minantu kamurang kali ieu teu saeutik inung bapa mitoha bunga dibungahkeun ku jadi anak minantuna moga-moga ku pangdoaakeun jeung becet barudak sapapaosna aya dina kamingahan sing jembar milik rezekina manfaat ilmuna waras badan lahir batinna amin ya rabbal alamin. Sok bagus diuk deui dina kursi nani ge sarua balik deui kana kursi sok hormat ka indung ka bapa teh ulah sapoin ulah ayeuna wungkul pedah keur waktuna akan tapi salila malah nepi ka emak bapa maot tong keur nyieun kahadean ka indung ka bapa geus maot mah tinggal kuduan ayeuna keur hirup bungahkeun senangkeun boga milik rezeki berbagi bere mun boga dahareun sing ulah ukur memperkaya diri bungahkeun indung jeung bapa insyaallah lamun hidup tumarima kana keputusan Allah bari hormat ka indung bapa bakal dijembarkeun ku Allah hirup bakal dijembarkeun milikna dijembarkeun rezekina mugi-mugi urang sadaya nu ngiring ngadoakeun sareng ngiring nyapsianan ku Allah dipaparin kajembaran dohir tumekaning batin amin ya rabbal alamin. Pamungkas ning pihatur kurang mapat doa mugi-mugi Gusti Maha Suci
Nyubadanan doa sadayana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ilahana ilaha kulli syai' ilahu wahidan abadan abadan. Nahmaduka wa nashkuruka nas'aluka bika wa la nas'alu illa ghayrika bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal wahidul ahad al-fardus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainakuma wa bainana kama alafta baina Adama wa Hawa wa kama alafta baina Yusufa wa Zulaikha wa kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra warzuqhuma rizqan katsiran halalan tayyiban mubarakan warzuqhuma dzurriyyatan shalihatan wa waladan salihan tu'inuhuma lid-din wa dunya wal akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka Allahumma al-ijabata bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa liwalidina. Hapunten kasadayana kana samestakeun kapiranganana. Ieu mah doa akhir sasalong abdi sanes akhir acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.